Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langkung dipayun hayu urang panjatkan puji miwah syukur ka Allah subhanahu wa ta'ala anu parantos masihan mang pirang-pirang kanikmatan ka urang sadaya. Salawat miwah salam mugia ditetepkeun ka junjungan urang Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluargana, para sahabatna, para tabi'in tur ka urang sadaya salaku umatna. Amin. Supados tes nangkolong kana waktos hayu urang ngawitan ieu acara ku maos basmalah sasarengan. Bismillahirrahmanirrahim. Acara urang lajengkeun nyaeta sawala anu temana siar agama anu bade digugikeun ku Farah Vina Adel. Waktos sinaran tempat disumangkeun. Kasimpulanna, panyiji-hiji syiar agama nyaeta kagiatan keagamaan anu maksudna dipikeun nyampaikeun ajaran-ajaran keagamaan ka masyarakat luas. Biasana syiar agama sok disampaikeun dina acara mingguan sapertos pengajian anu dilaksanakeun di masjid-masjid. Tujuan ieu acara nyaeta pikeun ngarubah akhlak, nuntun manusia ka arah anu lurus. Terus panyaji kedua, tina hasil survei, pemuda Indonesia zaman ayeuna mah dina jangka waktu sebulan teh biasa 5 kali ngalakukan hal-hal kriminal sapertos mabok, tawuran, mabal, jeung sajabana. Supados pamuda-pamudi zaman ayeuna teu ngalakukan hal anu nyimpang ti ajaran. Panyaji katilu, cara nyampikeun anu monoton kieu teh anu nyababkeun pesertana jadi bosen. Jadi, dina nyampekeun dakwah eta teh cek basa Indonesia mah kudu diayakeun inovasi. Hadirin anu kusimkuring pikahomat, acara demi acara parantos rengsek. Simkuring atas nami Herlin Nabila Prafitriwi ngajajab acara haturkeun nuhun kana pangartosanana. Hapunten tina samudaya kalepatan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.